Aing dipikir-pikir boga salaki meni eueuh gunahna sih euy. Urang mah digawe bisa, neangan duit bisa. Ari salaki gawena ngan nyengcle hungkul. Kalah nambah-nambah pagawean dipikir-pikir euy. Apakah ditunya kalah jadi bingung yuk kadieu sigana lah. Betul kuat ngalarun kieu tapak naon ieu lain tapak bagong mah euy. Betul kira ieu tawa bagong gelut entas anjir nyak sigana ieu. Betul hayo tuh ngalon di awur-awur juga kieu mah kalah beak atuh asana aing mah. Ya Allah itu gua kuat ebret-ebretan. Hop ya kalah beak atuh nepi ka sawah kalau ngadon ngagemuk jalan. Gemuk jalan kumaha di Kang? Tempo tuh asana Gue bolong meureun tadi keur nyela bu Kang. Oh nya ieu. ini deh Tah, ini turuban. ayo Geus capek kakara nyusul. buru beranjing kira babahan berang ya sudah keburu panas. Heuh Kang. Kalau ada guan. Buru lalila kira ada cangkel ya. Kira di calana heula Kang. Berat buru mana beras seberan pisan asana aing mah. Tak naon ieu lamun ditunda ge na meja heula. Aing asana Hayu gura mangkat. Yah, deui ngomong atuh bieu. Ari moal lama. Nih segala teu sabaran asih. Aing gemuk berat-berat teuing lah. Ranyi lah. Kalah kaburu beurang atuh Kang. Awewe ngan bisa gampangkeun wungkul. Sok ajaran gue corangan panggul. Iya Kang, ari papanggul mah bagian ge lalaki. Hayu. Diangkatkeun ya. Ceg. Sok. Udah gerak. Aduh, madu. Kang, kagencet. Yeuh. Kita satenya jung-jungkeun. Aing mah euy, ari digawe ulah sok bari aral geura Kang. Sok angkatkeun. Gemuk ge. Kumaha apa gitu? Yo. Aduh.
Asana aing mah. Dah. Alah. Ya Kang, wayahna capek oge, da urang mari teu kieu mah moal dahar. Ning saat lahan ge nya euy ya kumaha atuh da kurang cai. Nawe ti deui ya Kang. Nyong aing Mang Koko meni hirup hayang sorangan meureun cai ge kuat dipendet nu manehana mah geuning gede. Ini kadang-kadang dibedahkeun heula tuh mana sana. Eta mah ngarekan di Mang Koko Kang. Dah, nyerekan mah diluluh sakalian kotakan. Itu si Gana si Akang keur ngagemuk euy. Waduh, pasti ieu mah je. Oh, prosper jelema hianat bae hirupna. Geuning teu nambahan-nambahan caina Kang. Teu nyaho nya cerowokanana kurang gede meureun. Cing atuh ieu arek dipariksa heula ya. Cerowokanana. Geus rapet deui bae nya. Saha nu ngarapetan nya? Ini abong asana kada minta cai. Wah, dasar kurang ajar tah si Akang geus dibedahkeun deui bae. Kok bener-bener teuing geus dibukakeun deui bae corowokan. Beuh ka dieu emen tah nyi. Oh. Sing horeng nyi biang keladina kapanggih. Hanjat nih hayu. Hayu hanjatkeun antep. Hayu buru ka dieu. Oh, iya si Gana nu hirup mani eueuh pisan berbagi ka dieu. Cuman itu man asana. Yo, ka dieu. Kumaha dimaksudna eta? Di dieu cai berak. Eta eueuh berbagi be atuh geura. Da ieu mah ngahaja Kang di bendung tos digemuk. Da urangnya rek ngagemuk, urangnya sarua butuh. Yeuh, nu matak lamun boga sawah dilongokan, caina diatur sing bener. Pugu di nu Mang Koko di halangan bae tak naon lamun dibagikeun maka dinya saeutik. Iya geus mejeuna Kang. Masuk ngeyel-ngeyel bae. Yuk di dieu tungguan. Sok da tungguan nya. Bisi meni abong bisi pajar kudu dicolong bae caina. Cicing tungguan nya. Bakal dikeun gemuk. Ini abong asana.